orang neangan angin. Aing mah setiap diajakan ulin ke sia jangan amin bae, bosan. Atau reka mana deh arek ulin ka mall teu boga duit. Atuh geus aya teu boga duit mah mending bobogohan bae jeung baturan aing teh. Sia mah jodoh-jodohkeun aing kanu eta deui nu lain gitu. Atuh eueuh, sia mah nu bade make eta. Astaga rieuh, hayu inu mah. Rek ilu-ilu mah moal. Ngeri ya deui cuban kapanggih si Nisa. Nu kapanggih koe langsung tembak ke nama. Ya, kemana? Cecing sama mau ngerti urusan budak gede ya mah. Iya dilalila dia aing ngalunjak ieu. Keun kemah paling paraban hut sia koe. Calonan sia. Calon pae selo ka kepedean heula. Lah, Heula neng aing mah lalagaan. naon deui lah. Maksud aing mah calon ibu dari anak-anak kita nanti. Lah, aing mah moal mempan ku gombalan sia mah. Dah, beget aing goreng gitu. Geus si dieu beran. Sebenarnya mah aing kalalaki nu tadi aya rasa saeutik mah piraku aing sebagai awewe kudu ucapkeun ti heula izin atuh. Karena itu saran. Kumaha dina si Embo? Ya, reka mana? Heuh teh manggil ambuh teu. Henteu teu manggil ka dieu heula ge. Kenalkeun ya calon teteh ipar. Sia naon ran calon teteh ipar. Kan eta dina si Embo. Ya aing kudu kumaha? Kenalan lah. Sasaha aing lain. Kan arek calon meureun. Calon teteh kenalan heun atuh. Nopa. Bisa Iya aing teka kana tadi na Surabaya hore. masuk itu. Kan siran sia. Ya geus atuh teh rek ngan ambuh heulan. Heuh Jung. Naon sih sia mah ngajodoh-jodohkeun aing bae ka babaturan sia. Sing ge loba duitna aing mah teu butuh duitna, butuh ge cinta. Terus ya rek ngadaharan cinta. Emang sagalana ge ku duit ran. Tapi ai teu cinta mah Pokoknya mah aing mah teu hayang nyaho asa kudu jadian jeung si Embo. sia nyinaon maksa-maksa aing ran. Atuh aing mah hayang teh jadian jeung si Embo. Tapi aing sia heula ho. Embo aing mah sia bae. Boh, cuma baturan si Ranti teh daekeun teh sia. Kayaknya oke, encan ge kapanggih aing. Ayo ngeloyor, Ayo. cuman kapanggih. Boh, tadi ya. Itu Naon ki? Itu kebenaran boh tuh aya karena ri juga nama. Aki tangkeun be. Ayo. Dan sia keur naon? Keur nyangu. Sia keur dieu ke, keur nyangu di ge. Terus ya nyaho ongko pake nanya deui ge. Keseraran, eta nu digigireun geura ditoel. Pantungkul baegeun. Nop eta calon sia datang. Cina diuk ran tadinya. Diuk bos cenah ge. Ran geser. Ran geser deh ran. Boh, tempat itu pemandangan bagus. Boh. Aisyah ira kadinya na, Boh. Aya capak sorangan deh. Aisyah nyinaon di deketan yang aing bae. Teu nyaho neng, ieu awak boaan ang deket bae. Gua awak neng jeung awak aar mah netan. Peduli amat. Mabur aing itu yang ngadon maraban reungnya. Ikri, sini ka mana? Mabur aing balik Boh. Ojung. Diam. Itu lalaki itu koe ngalagakeun deui Neng, ulah daek lalaki eta mah teh bapana lele. Emang kunaon? Jalan be tuh kumisna geuning baplang dam kumis lele. Mending aing golongan lele aya kumisan kepadatan sia golongan buaya. Aing mah lain masalah kumisna lu doang lele beungeut sia kepek-kepekna doang lele. Keun cek wae neng ka dieu neng. Lain tak tadi sih rek mabur mah. Gara-gara kamari kapanggih si Nisa aing salah ngomong. Si Nisa kita digana boga perasaan eta ka aing. Digana bogoheun ka aing dak. Langsung nembak budak. Mantap dia. Bogohan. Kayak bogohan kayak mah. Langsung tembak jeger. Aing mun kapanggih moal salah ngomong deui. Sok rada arisin. Arek ditembak masalah ngomong, Pak.
Tempo gaya nu gelo mah mikirana awewe bejeng awewe. Mana nu sok kasep nu sok gede laga. Sebenarnya can awewena. Aya tuh kayak yang dikenalkan kasia goler ngegoler sih ngompo kabogo aing satu gelis nah. Lah paling eta mah awewena keur poho. Teuing matana geus minus. Lah siapa nu pogo mah cing kapengelan ku aing. Kade sih ngamuk kayak ngajual sawah. Tuh jual sawah tilu ke mau rugi eta mah jageuli. Ku masih abe lah ngabur lah. Jung geura mabur sia ngaganggu aing keur mangayal bae. Bagong imah ngepel dige. Tangkor sini sak kemana? Mabur bae gue. Jadi macan nyangu, kolot eueuh, keur ngoyos. Gun, cuma panggil lalaki gitu. Terok sepai bulu. Siman bae. Aisyah naon ngecaprok kos ibu-ibu bae. Awas sepai kapanggil jeung lalaki itu deui. Tah terus tuh, bisa jangan ngopi heula. Nih, saya ini kulin heula. Berat harga ieu mah. Heeh. Ih, itu mah awal nu kamari teh, yang kena. Ih, itu mah lalaki nu kamari teh Alin. Pura-pura tak ketempo lah. Neng, arek ka mana? Teng sama mana ge lain urusan sia. Neng, pan kitu geun ditanyana. Kumaha aing be? Ulah kitu, Neng. Anu benci mah biasana jadi cinta. Lah cinta-cinta amat ya jodoh mah saya nu ngatur. Emang jodoh mah anu ngatur. Aing mah sieun ge sia keburu ku batur. Bodoh amat. Itu juga semua paling nih. Noh, kemana? Tadi nama aing arek kaharep, Aisyah nyina di dinya. Radio kali di dia. Raka beneran aing rek ngomong. Tadi aing manggi babaturan sia nu jodohkeun ka aing. Mana? Tuh di ditu tuh. Terus kumaha? Aing dasar embung kapanggi deui jeung si eta. Atuh berarti eta jodoh. Tuh katebak sia mah geus pasti ngomong kitu. Coba pangneangankeun rada merenah. Siapa dibere nu kasep embung, dibere nu goreng embung, dibere nu duitan embung, hayangna anu naon meureun bere tandukan cek wae bere. Heuh sakalian bae kebo jodohkeun jeung aing. Action. Aing mah setiap diajakan ulin kusiangan neangan aing. Action. Heula neng urang mah lalagaan. Ulat. Action. Maksud aing mah calon ibu. Action. Lah aing mah moal mempan. Bare gempret. Oh my god. Action. Action. Boh Aisyah nyina nih. Ulah boh. Action. Pugu Neng ieu bawana, hawana. Action. Bawa siapa yo? Action. Bawa mah awak Neng jeung Action. bawa anak anak. Action. Mendingan aing golongan lele tebatan sia gulun teh. Nya teu kaing. Golongan buaya. Action. Itu mah awal nu kamari teh ya. Beneran, kor sorangan. Persorangan. Itu mah awal nu kamari jeung aing teh ya. Kebeneran. Kor sorangan. Action. Neng, arek mana? Arek mana? Action. Neng, arek ka mana? Teng ka mana ge lain urusan sia. Ulah waka salah. Action. Emang jodoh mending si anu ngatur. Bisi sih bisi ku bantu. Tapi Siap. Action. Di bagong. Action. Emang jodoh mah anu ngatur. Aing mah sia bisi kabur ku bantu. Pak Boy. Action. Raka beneran aing rek ngomong. Tadi aing manggi babaturan sia nu jodohkeun ka aing. Di mana? Tuh di ditu tuh. Aja sih kumaha eta. Najis.